Karasa ayeuna karasa hirup hampa dikanturkeun ku salira. Hampura akang teh hampura sing karunya ka akang belahan jiwa. Kunaon pundung akang janten muyung gering malang layu. Nah temulang akang janten melang ate ngalongkewa. Karasa ayeuna karasa hirup hampa dikanturkeun ku salira. Hampura akang teh hampura sing karunya ka akang belahan jiwa. Kumaha kedah kumaha putus asa kamana akang leangna. Hampura akang teh hampura sing percaya akang moal rek sulaya. Kunaon pundung akang janten muyung gering malang